Si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa petepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyaeta dina pagelaran dongeng Sunda Jejer Carita Si Getih. Ayeuna bagian anu ka-14. Nah, atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng sumanget ka si Mamang anu ngadongengna. Langkung saena upami di share anu saseueur-seueurna, ngarah seueur deui anu ngiring wanco ngadangukeun Jejer Carita dongeng Si Getih ieu. Ku kitu ku kieuna ngarah teu nyangklong ti kana waktos, sumangga urang lajengkeun deui Jejer Carita Si Getih bagian anu ka-14. Nah, sor cikopi betot samakna jeung pagahan tali kolorna. Umpak dungdung des. Saha atuh eta tilu jalma teh anu geus ngahurup kaki pati. Hore nalika maranehna ngalaanan kain panutup beungeutna masing-masing tetela. Eta tilu jalma teh Tayalianti Suntara jeung Nyimas Utari geuningan. Katut Ki Banaspati. Sarta maranehna tiluan geus khianat ka pihak kerajaan. Sabab aya alasan anu tangtu. Oh kadenge Suntara cumarita harita teh. Ki cuang saladarkeun heula ieu prajurit teh ki euy. Sarta cuang talek ku urang tiluan naha arek milu ka pihak urang ngahijikeun diri jeung prajurit-prajurit sajena anu geus baliu ka bilu ka urang atawa milih paraeh. Hehehe. Mangga Raden, mangga. Perkara kieu mah Ki Banaspati bagianana Raden. Siap Raden, siap. Nyasok Ki Banaspati. Ayeuna cuang gawe babarengan pikeun urang bisa ngahontal cita-cita. Mungguhing lalakon hirup manusia mah saha anu nyao. Teu salawasna manusia bisa jaya wae dina tahta jeung pangkatna. Pon kitu deui anu ngabdina sarua. Kadang sok nyeleweng wani khianat jeung barontak bahkan ngunghak ka jalma anu dianggapna pamimpin. Sarta eta hal teh sarua jeung anu karandapan ku karajaan Tumariswana anu kiwari keur dicepeng tahtana ku Raden Purnawijaya Yuda anu lambat laun baris ancur ku para pemberontak jeung pengkhianat anu mikahayang kana tahta kerajaan Tumariswana. Kituna teh lamun seug Raden Purnawijaya Yuda tetep kurang waspada jeung taliti dina mimpin karajaan. Lantaran Nyimas Utari jeung Suntara oge nya kitu deui Ki Banaspati memang tilu jalma anu ngabahayakeun pikeun karajaan Tumariswana waktu harita. Jeung naha deui kunaon Nyimas Utari teh bet milu khianat kanu jadi kolotna sorangan. Sabab meureunan ngarasa teu meunang keadilan salila dirina jadi anak raja. Lantaran keukeuh tahta kerajaan teh Raden Purnawijaya alias bapana sorangan rek diturunkeun ke anak selir. Nyaeta ti selir anu namina Nyimas Sri Asih
anu boga budak nyata Turangga Aji Purba. Eta tata kerajaan rek diturunkeun ka budak selir pedah lalaki, sedengkeun manehanana Nyimas Utari anak permaisuri ngan tapi teu dibere tahta kerajaan. Asa diwilah-wilah meureunnan ti ditu nama dume dirina pangawakan awewe. Singgetna carita prajurit anu memang kapiwan wungkul teh kiwari geus saladar kabeh tur ditalek hiji-hiji ku tiluan. Nah arek bilu kamaranehanana atawa milih balik tinggal ngaran. Saber sieun kabeh oge. Tetela atuh kabeh biluk jeung tunduk patuh siap satia sabab sieun dibinasa ku Suntara jeung Nyimas Utari katut Ki Banaspati. Urang ayeuna geus nambahan deui kakuatan Ki Banaspati. Sakedeung deui urang bakal jadi jalma anu hasil ngarebut tahta kerajaan. Sarta Ki Banaspati bakal tulus jadi patih teh euy. Ceuk Suntara bari ngareret ka Ki Banaspati bari dibarengan ku seuri. Sedengkeun Nyimas Utari mah harita teh keur ngedeng bae di luhur batu nemprak anu aya di jero guha. Kituna teh satu tas tatu dina walikatna diubaran ku Suntara. Da lumayan tatu dina walikatna kurut ka tojros ku pakarang patih tumariswana ka wilang jero oge. Pok kadengi Ki Banaspati keur cumarita deui. Hehehe. Leres pisan Raden, leres pisan. Moal lila deui Raden Suntara bakal hasil ngawasa tur mimpin kerajaan Tumariswana. Raden jeung Nyimas Utari memang cocok pisan jadi ratu jeung raja teh. Hehe. Komo ayeuna prajurit kerajaan geus ampir loba anu biluk ka pihak urang. Memang babari pisan euy pikeun ngatur siasatna. Hehe, pasti Raden. Pasti eta mah Raden. Lamun prajurit kerajaan tos seueur anu biluk ka pihak urang, sagalana oge pasti bakal leuwih lancar. Tinggal urang we anu nyusun strategina kumaha mangsa nyerang ka pihak kerajaan Tumariswana. Apakah rek nyampur nyandiwara atau langsung diserang we? Ke. Ngan kuring mah ieu teh Ki. Masih kene penasaran ieu teh. Anak selir jeung si selirna kamarana nya geuningan eueuh. Salila kuring aya di kadaton teh can kungsi manggihan ka eta dua mangkluk anu ngaran Nyimas Sri Asih jeung Turangga Aji Purba. Hehehe. Taros we atuh ka Nyimas Utari geura Raden. Nyimas Utari langkung uninga jiga nama nya eta karuki sarua teu apaleun Ki. Teu apaleun aya di mana-manana eta selir katut anakna teh. Apaleuna ngan ukur ngaranna wungkul Ki. Nyakeun we atuh Raden. Anu penting urang geus arapal saha ngaran-ngaranna eta dua mangkluk teh Raden. Anu tangtu lamun urang manggihan eta dua jalma langsung we urang perenan jiwana. Tah kitu Raden. Satuju pisan Ki. Satuju. Lamun maseg panggih jeung eta dua mangkluk podaran ku aing langsung ngarah aman aing jeung Utari diuk dina tahta kerajaan. Gini kayak Utari harita nalika Suntara jeung Ki Banaspati keur cumarita ngadonjol datang Nyimas Utari. Pok Nyimas Utari cumarita. Hayu Kang juang gempur kadaton teh ku urang ayeuna keneh. Kagok capek urang kagok ngesang peung-peung ayeuna peuting sepi jempling Kang. Akang apanan boga ilmu panyambut arwah bisa meureun
Akang ngeprakeun siluman pikeun milu ngagempur kadaton kota raja. Ceuk Nyi Mas Utari anu norojo ti jero guha bari cumarita ditujukeun ka Suntara katut Ki Banaspati. Suntara ngahulang sakedeung, "Nyeh, manehanana seuri ngandung harti." Hade tah bong bolongan teh Utari, aya salahna lamun peuting ieu kadaton kota raja teh cuang gempur ku urang sararea kagok ngesang euy. Ku cara ngeprak 100 prajurit kerajaan anu geus aya cukup lah pikeun urang nyerang ka pihak kerajaan, sarta urang ondang para siluman dedemit pikeun dipenta bantuan ku urang. Kumaha Ki Banaspati, satuju kira-kira lamun kitu? Wah, satuju pisan atuh Raden. Dalah kuring oge bisa ari kudu ngambat siluman mah pikeun menta bantuan. Juang gabungkeun we kekuatan kuring jeung kekuatan Raden teh. Haha. Tah, kitu Utari. Kumaha Utari? Jadikeun wae peuting ayeuna urang ngagempur ka kadaton pikeun ngarebut tahta kerajaan teh. Nya sae atuh Kang. Bisa gancang leuwih hade. Ayeuna mah cuang mujasmedi we babarengan ngumpulkeun kekuatan Kang. Bari nganti-nganti wanci tengah peuting Kang. Hayu atuh, hayu. Hayu Ki Banaspati. Hayu Nyi Mas. Kabeh geus aya dina kasapukan. Peuting eta baris kagempur kadaton sarta pangheusina pikeun ngagempur sakaligus ngarebut tahta kerajaan Tumariswana. Urang tinggalkeun heula carita Nyi Mas Utari jeung Suntara katut Ki Banaspati anu peuting harita baris ngagempur jeung ngarebut kerajaan Tumariswana. Ayeuna urang caritakeun kaayaan di kadaton. Sedangkeun ayeuna teh di kadaton mah harita teh keur nganti-nganti warta ti Kipati anu ti isuk jedor nepi ka sore jeder can aya keneh embol-embol. Raden Purnawijaya Yuda harita teh keur diuk dina kursi khusus nyaeta dina kursi singgasana. Bari kaayaan pasamuanana anu kurang berag kadenge ngagarecok dina jero hatena. Kamarana deui Kipatih jeung prajurit taya keneh embol-embol. Sakitu kiwari wanci geus rek peuting. Lamun keur sehat awak mah rek disusul we ayeuna keneh oge ku aing teh. Ceuk Raden Purnawijaya Yuda dina jero hatena. Bari can apaleun lamun masuk Kipatih teh geus ajal binasa ku jalma-jalma anu khianat. Keur kitu kadenge aya jalma anu cumarita, "Raden, renjag." Raden Purnawijaya rada ngarenjag, ruas asa kageuykeun nalika keur ngalamun. Naon Ki Banasehat? Aya naon Ki Banasehat? Sembah pangabaktos Raden. Heug hormati Ki Banasehat ditarima ku kula ayeuna. Aya naon atuh Ki Banasehat? Meni asal ruas kuring ye keur ngalamun tadi. Sim kuring ngaraos aya wirasat awon ieu teh Raden. Eta sora koreak kotka ngelaki itu di awang-awang. Sora ajag jeung anjing leuweung meh babaung matak muringkak bulu punduk. Manah sim kuring sesebelakan ieu teh Raden. Tete lah Ki Penasehat oge boga wirasat anu sarua kawas kula geuningan. Wirasat goreng anu kiwari keur mangaruhan kana pikiran urang duaan. Leuwih nati kitu kula oge memang keur mikiran permaisuri kula anu keur gering parna ieu teh asa aneh disaprak budak jeung minantu kula ninggalkeun ieu patempatan jol-jol permaisuri kula jadi gering parah bari awak kuring ge kieu karasana. Bari ieu teh kuring mikiran we Kipatih jeung anu sajena
anu tetela can ngantruk aya mulang deui nepi ka kiwari. Sarta penting ieu urang perasaan kula mah pirasat kaula bakal kadatangan kubang saning lelembutan siluman dedemit dipinpin ku jalma-jalma anu rek barontak ka urang ngan teuing ti pihak mana jalma anu rek barontak ka pihak urang teh. Kitu tah pirasat kula jeung harewos bojong anu katarima ku kula ki panasehat. Kitu ceuk Raden Purnawijaya udah panjang ngajelaskeunana. Po kadenge ki panasehat nembalan kantenan Raden, nanging taya lepatna upami urang ayeuna kedah waspada tur iyatna sarta tatan-tatan pikeun yang hareupan kajadian naon bae anu bakal tumiba. Cuang ngeprakeun prajurit we ayeuna mah Raden ngajaga keamanan di kadaton kumaha manawi Raden nadawi di abdi Raden. Bener pisan ki panasehat. Kula oge sapamikiran jeung diri anjeun bari nunggu mulangna deui ki patih saparakanca. Ayeuna cuang ngajak badami ka sakabeh prajurit katut punggawa-punggawa kerajaan sina kumpul di alun-alun sarta pikeun ngajaga lawang gerbang kadaton. Ayeuna kula rek amanat heula ka para dayang-dayang anu satia ngajaga permaisuri kula anu keur gering parna. Lamun aya naon-naon rek sina gancang ninggalkeun ieu patempatan sarta mudah-mudahan we Sri Asih jeung Turangga Aji Purba bisa nyaho kana ieu kajadian tur bisa gancang mulang deui ka ieu kota raja supaya bisa nyelametkeun nasib urang di kadaton. Kitu ceuk Raden Purnawijaya Yuda. Po kadenge ki penasehat nembalan deui. Ujuk sumangga Raden, ku diri abdi ayeuna cuang bantos sadaya prajurit cuang pasihan pancen sareng rarancang anu sae. Mangga permios Raden. Nya sok ki penasehat. Muga urang tetep salamet. Tembal Raden Purnawijaya Yuda bari tuluy cengkat tina kursi singgasanana laju muru ka kaputren. Geus nepi ka jero kaputren po kadenge Raden Purnawijaya Yuda cumarita ka para dayang-dayang kumaha ayeuna kaayaan permaisuri kula teh kumaha. Ampun paralun anu kasuhun Raden, anjeuna masih kawas kamari teu aya parobihan Raden. Raden Purnawijaya Yuda tembong manehanana narik napas jero nakeranan. Teu lila pok teh mana dek ayo. Duh, hapunten aya wagelan tadinya biasa aya selebrasi timurang kali katanya. Teu lila pok Raden Purnawijaya Yuda cumarita deui ka para dayang-dayang anu masih satia ngadamping permaisuri kula. Kula ayeuna arek amanat ka aranjeun sakabeh. Engke peuting bisi aya kajadian anu teu dipiharep gancang tinggalkeun ieu patempatan. Bari bawa permaisuri kula sing jauh ti ieu karaton. Ceuk Raden Purnawijaya Yuda daria cumaritana. Sedengkeun ari dayang-dayang nama harita teh anu memang aya opatan kabeh jadi silih teuteup jeung pada baturna. Bari salah saurang diantarana kadenge tumanya ka Raden Purnawijaya. Nah bakal aya perkawis naon manawi Raden? Cariosan Raden teh benten ti sasarina aya wirasat naon manawi Raden? Kasatiaan aranjeun tetela memang gede pisan. Tapi kula oge teu bisa ngajawab kana pananya aranjeun langsung.
naon anu baris karandapan jeung tumiba ka ieu karaton. Anu jelas mah ieu kaayaan teh patali jeung kaayaan ieu karajaan Tumariswana. Engke oge aranjeun kabeh bakal nyaho sorangan. Jawab Raden Purnawijaya Yuda daria nakeranan. Tur pikeun ka sakitu kalina para dayang-dayang tembong silih tetep deui. Ngan kabeh pada jarempe teu kadenge deui ngomong harita mah. Lantaran hate masing-masing mimiti kaentrepan ku rasa hariwang jeung kahoncewang. Sok sieun aya kajadian anu teu dipiharep di eta karajaan Tumariswana. Sedengkeun permaisuri mah harita teh ngan ukur hare-hare we. Murintil-murintil rambutna anu geus awut-awutan. Sabab bogoh keur teu sadar. Geringna estu parna pisan ngaranja ngaganggu kana pikiranana. Raden Purnawijaya Yuda kadenge nyambung deui omonganana. Omat, para dayang-dayang kulami HP. Kula ayeuna rek ngayakeun gempungan heula jeung anu sejena. Omat, laksanakeun parentah ti kula tadinya, omat. Mangga Raden, mangga. Sanggeus kitu mah Raden Purnawijaya Yuda terus kaluar deui ti jero kaputren. Laju muru karohangan khusus di mana sakabeh prajurit geus nungguan kaputusan tinu jadi pamimpin. Ngeunaan strategi anu kudu dilakukeun engke penting dina nalika aya mau ngamuk Gajah Meta. Aya para pemberontak jeung pengkhianat rek ngagempur kerajaan. Urang tinggalkeun heula kaayaan karajaan Tumariswana anu keur siap-siap tatan-tatan rek digempur ku anakna Raja Tumariswana pisan. Ayeuna urang caturkeun di tempat sejen. Mangsa datang wanci peuting harita teh. Si Caping Sakti geus aya di imahna sorangan. Mawa Sekarwati terus digolerkeun di jero kamar. Kaayaanana masih keneh can sadar. Aduh. Gelis pisan nyaan ieu euy wanoja teh yeuh. Aing bisa paeh molotot lamun teu bisa nyungsi badana peuting ieu mah yeuh. Lamun mah henteu ngalimed tambah gal-galeun bakal peuting yeuh. Bakal nangtung ngalang layung jigana lamun teu kacumponan ieu kahayang. Ceuk si Caping Sakti bari seuri ngandung harti. Laju lempang ngadeukeutan ka tempat Sekarwati ngagoler. Pirewek. Baju luhur lebah gunung sakembarana disoehkeun. Bangun laluasana keranan. Ngarampaan lugak legok anu sampulur awakna. Sekarwati can keneh sadar tina kapiuhanana. Oh kadenge si Caping Sakti cumarita deui bari renghos napasna. Aduh. Ieu kulitna kot kakoneng yangki ieu bari sampulur. Pakilatanana hejo carulang. Rek disungsi we, penting ieu mah ku aing moal dingkekekeun deui bisa jadi bangke. Jeung rek disadarkeun heula tina kapiuhanana, teu ngeunah gaaleun lamun maseg ngajejehe jiga nu modar kicarana mah. Tapi ngan anggar ku aing teh moal waka dipulihkeun deui tina kalumpuhanna mah bisi barontak ke teu ngeunah ieu karasana. Sanggeus kitu set tak. Kulisik Sekarwati tembong langsung ngulisik jeung sadar tina kapiuhanana. Satu tas urat pentingna dipencet ku si Caping Sakti. Ngan aneh waktu Sekarwati geus sadar tina kapiuhanana jeung ningali kaayaan bajuna anu geus teu maratut. Sekarwati henteu ieu kaget atawa ambek nyaho aya si Caping Sakti oge di dinya. Jol imut anu ngagelenyu jeung neuteup anteb ka si Caping Sakti. Oh kadenge cumarita, Kang Caping, yap ka dieu Kang. Grarangkul abdi, ceuk Sekarwati anu malah siga nangtang hayang dirungrum ku si Caping Sakti. Atuh si Caping Sakti kaget
jeung atau harita teh kagetna. Nah, Sekarwati bet ngadadak kitu sikapna atona sabab Sekarwati daek pasrah ka dirina. Aduh. Nyaan Sekarwati teh rek pasrah ka Akang, moal barontak, moal ridho, ikhlas ku Akang lamun digenjot. Ceuk si Caping Sakti nyelang tumanya ka Sekarwati, hayang ngayakinkeun kitu namah meureunnan. Sekarwati gancang unggek bari ngawalon. Muhun Kang, abdi bade pasrah ka Akang, nyanggakeun badan sakujur kangge Akang. Kang, asal bebaskeun heula we, ieu abdi tina panglumpuhan Akang, ngaralangkung raoseun Kang. Moal barontak kitu Sekarwati teh? Moal atuh Kang, abdi janji suwer moal barontak Kang. Hehe. Atuh puguh we, lir ibarat ucing keur lapar di asongan lauk langsung ngarontok. Tak. Harita keneh Sekarwati dibebaskeun tina panglumpuhanana. Nya katempo ku Caping Sakti, eta Sekarwati teh teu barontak. Estu pasrah sumerah henteu nolak di kieu di kitu oge, digulang gaper, digebreg limus, diajul gedang, diserepet ngilem, dientep peda, teu barontak saeutik-eutik oge. Malah nepi ka dirungrumna harita oge Sekarwati tetep anteng cicing. Jeung peuting harita si Caping Sakti bener-bener sugumaeun pisan hatena, sabab puas geus bisa nyungsi badana Sekarwati. Ngan tapi keun ayeuna mah urang tinggalkeun heula caritana si Caping Sakti anu keur blam-blaem jeung Sekarwati. Ayeuna urang sambung deui kayaan di Karaton Tumariswana, di tempat cicingna Nyimas Utari jeung Suntara. Katut Ki Banaspati harita teh geus ngabaris prajurit-prajurit anu siap tempur ka medan laga. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, maju perut pantat mundur. Ngajajar dina lahan anu lega hareupeun lawang guha. Nganti-nganti parenta tinu jadi pimpinanana. Jeung prajurit teh jadi ngalobaan jumlahna harita mah leuwih ti 100. Sabab kiwari aya para siluman anu ngarupakeun jirim manusia pikeun siap ngabantu diambat ku eta tilu jago. Sora anjing hawar-hawar babaung ti kajauhan, angin ngagelebug keung pikeun jalma anu ngadengekeunana. Oh kadenge harita Suntara cumarita ka sakabeh prajurit-prajurit kaula. Ti bangsa kula pon kitu deui ti bangsa siluman curig dedemit. Kumaha? Geus siap kabeh pikeun indit ka medan laga, pikeun perang, pikeun terus ngabantu ka diri kula tiluan mangsa ngarebut tahta kerajaan Tumariswana. Ceuk Suntara anu keur cumarita. Siap. Siap pamimpin. Siap. Ayeuna cuang ancurkeun karajaan teh siap. Hayo. Kabeh saur manuk nyebut siap. Nyimas Utari kadenge nyambung ku caritaan. Jeung ingetkeun ku aranjeun sakabeh. Kudu nurut yen pasukan teh kiwari geus dibagi 3. Kahiji pasukan panah anu dipimpin langsung ku Ki Banaspati, kudu pangheulana nyerang musuh ti belah wetan. Sabab katoropong ku panon batin kuring yen di kota raja memang geus nyarangun yen dina peuting ieu bakal aya anu nyerang. Sedangkeun Kang Suntara mah anu wajib mimpin pasukan tombak dina barisan kadua. Tur kudu nyerang dina jarak anu deukeut mangrupakeun serangan susulan. Sarta kuring sorangan anu mimpin prajurit barisan katilu pikeun ngagempur musuh ti arah kulon ti kadipaten. Kumaha? Kabeh ngarti? Ngerti. Teu mun ngartos. Hade lamun kitu mah. Nam, cuang indit ayeuna keneh. Hayu, bral.
Gramiang. Sanggeus kitu mah ngan bring wae ngalet ngabandalet harita 3 pasukan ngabring ngalet ngabandalet. Nyorang jalan rek ngajorag ka kota raja, rek ngaruntuhkeun sakaligus ngarebut tahta kerajaan Tumariswana tina leungeun Raden Purnawijaya Yuda. Sedengkeun di kota raja kayaanana jadi pikasieun sora manuk pating koreak, sora ajag jeung anjing leuweung pating babaung di tempat anu jauh. Lila kalilaan sora ajag beuki ngadeuketan. Sedengkeun prajurit-prajurit anu geus siap siaga, anu geus menang arahan ti ki penasehat katut ti raja Tumariswana. Ngan tapi di sawarena di antara prajurit teh aya we anu teu percayaeun asamanya Raja Tumariswana rek diserang, asa teu percayaeun. Kadenge harita prajurit keur pating kecewis, pating kocoblak. Anu bener ieu teh euy. Anu bener ieu teh. Nya kitu. Penting ieu teh bakal aya anu nyerang ka kerajaan urang. Ti pihak mana cenah euy? Anu rek barontak ka pihak urang teh. Nya asli atus ya teh. Asli cek sapal sus ya teh. Mata Kanjeng Gusti marentah oke ka urang ngajagaan ieu panto gerbang kadaton teh sabab anjeunna mah geus menang wirasat mata kita oge cing percaya sia teh. Tapi euy dewek mah ngarasakeun peuting ieu teh asa sepi wae jeung tiris aya tanda anu rek nyerang. Ngan tapi eta kunaonnya suara manuk pating koreak jeung suara anjing babaung meuni mata pika keungeun euy. Heueuh asal mah dewek oge kitu pikiran teta ngan urang kudu percaya oge euy ka Kanjeng Raja sabab anjeunna moal pati-pati marentah ka urang pikeun iatna. Lamun mah eueuh nanaon ceuk prajurit-prajurit anu leukeun tumanya ka pada baturna anu ngajajar di lawang gerbang kadaton. Ngan dina kayaan keur kitu ngadadak di belah wetan aya suara anu raribut nyaeta di lebah tapel wates sabab memang aya deui prajurit sejenna harita teh anu keur ngajaga keamanan. Anu harita pating galero kaget sarta pating galebruk rubuh dadana kapanggang ku anak-anak pana, kadang beteungna atawa panon jeung sajabana hancur paburantakan paburisan eusi-eusi beteungna. Ngan tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seep pamiarsa keun atunya insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui hayu ah.